Waing. Gumasep eta mana eta? Waingnya. Diuk eta diuk. Kok mana gumasep kitu mah hade poena euy. Lain euy mani jigano loba duit wae gitu. Gumasep sura seuri juga joget. Salah eta teh wa. Justru anu kieu teh boga duit teh. Proses stres aing. Stres tadi. Hah? Elong. Aing teh teu boga duit. Nginjem duit gitu maksudnya ka maneh. Pada manehna bejana cenah tasna juatan euy. 500 bata cenah. Kurang mana euy jadina? Kurang Garut. Aduh, paingan ge jogedan euy. Wa mah loba-loba lamun teh mah jangan sakerin ieu euy. Butuh jangan sapopoe lah. 500.000 we. Sabulan dibayar ku wa. Yo, ayo urusan duit mah uing wa di mah aya ngan di pemajikan. Eta wawan ninayan sabaraha mun cenah 1 juta? Ah, maneh mah kaditu. Nah kana Yunitai maneh mah. Kalau naon? Ah, teu waras kadituna. Hayang ka barokahan maneh teh ka dunia teh. Ya tuh duit mah urang abi arek dicara ka pemajikan mun kobinya. Itu rumah lamanya sok ada gua di dia. Ulah lila keh eta tuh, sok lila. Dendam aing. Wah. Naon kadut? Hareueuh, ambil teh cenah nginjeman duit cenah uing cenah gitu. Aing butuh pisan, hatek yang teh aneh ku ngebayar nginjem gitu. Jak nyalung cenah. Jak nyanung, aya koko kayak nyanung. Ngaca gitu. Ah, bukan lah, gitu kan begitu memaksa gitu. Itu jual mana ge? Awak rangkung, bisa usaha, gitu kayak nyanung. Kumaha tuh, cuman gitu yuk. Yuk gerak yuk. Yuk. Di mana? Yuk bawa, yuk. Yuk, kabeh wae. Dua. Tak. Sing dia. Bina-bina teuing teh. Aya. Aya koko hayang. Sia teh cek si kadut ek nyanung sia teh. Pas nu boga duit we ek nyanung sia teh. Henteu bapak mah nginjem duit ka si kadut teh rek nginjem jang pangabutuh sapopoe 500.000 pada si kadut boga duit tadang taneuh. Nya ek naon. Nu di bage. Cek saha nyanung cek. Ampun. Kunaon wa yang digatong sama empir. Wa, kunaon wa? Wa. Tuh, wa maneh rek nyanung cek si kadut cenah ge. Tuh. Duh, bapana ngayowe ngadu-ngadukeun si Uwa mangka pogunya butuhan duit. Si Uwa teh lain arek nyanung. Kumaha tuh neng aing geus nyiksa ka maneh tuh. Geus ngajajar buat teuing kumaha tuh? Heun ke lah bapana sina dicarekan ku urang lah. Sina mental ka dieu sina menerkeun ka walalaki. Cicing wa dagonya nya. Arek ka ditu heula, arek ka bapana. Oh. Ini parah. Pada mah aing ah, lamun geus ngadukeun si Uwa. Sok lintuh awak. Aing mah ngeunah Sok lintuh. Aing ngadukeun batu mah. Tuh ngomong nanti kasih uang. Tuh si Uwa kaya ngajajar. Ting kumaha eta jeung walalaki jeung wawewe kumanehna diadukeun sok kitu ka bang si Uwa teh. Atuh eling itu. Oh, ngajajar sia. Aing mah pusing sok nginjem we duit si mah. Bapak pisan kelakuan tuh tempo kumaha. Kumaha tuh? Itu kelakuan teh. Aing kumaha tuh si Uwa aing euy. Aing kan bisa ngajajar gitu mah euy. Pelah aing.